Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo orang ngalajengkeun deui hancak deresan urang sadayana kitab Matan Sanusi karangan Sayyid Muhammad bin Yusuf As-Sanusi halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi bidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa mimma sareng eta tetep tina sapalihna perkara yastahilu anu mustahil ieu mah fi haqqi ta'ala di hakna Allah ta'ala isyruna ari 20 naonana sifatan sifatna wahya sareng ari itu isyruna sifatan ada dadul isyrina eta pirang-pirang lalawanan 20 al ula anu ti heula wahya sareng ari itu adad al adamu eta sifat adam hartosna eueuh wal hudusu sareng sifat hudus hartosna anyar wa turuwul adami sareng sifat turuwul adami hartosna anyar-anyar eueuh wal mumatsalatu lil hawadisi sareng sifat mumatsalah lil hawadisi hartosna sarua jeung pirang-pirang anu anyar bi ayakuna kuyen aya Allah teh jirman eta jirim Aita hudu tegesna nempat atawa nyokot naon datuhudatna Allah al-aliyatu anu maha luhur qadran kana ukuran minal firogi tina lolowong au yakuna atawa aya Allah teh arodon eta sifat yakumu anu ngadeg ieu arod bil jirmi dina jirim au yakuna atawa aya Allah teh pijihatin eta dina hiji arah lil jirmi pikeun jirim au lahu atawa eta tetep ka Allah wa tegasna Allah jihatun ari jihad atawa arah au yutaqayyadu atawa dikayidan Allah bimakanin ku hiji tempat au zamanin atawa waktu au tatasipa atawa kasipatan naon datuhudatna Allah al aliyatu anu luhur bil hawadisi ku pirang-pirang anu anyar au yatasipa atawa kasipatan Allah bisigori kuletik au bil kibari atawa ku sifat gede au yatasipa atawa kasipatan Allah bil agrodi ku pirang-pirang pamaksudan fil af'ali dina pirang-pirang padamelan wal ahkami sareng pirang-pirang hukum wa kaza sareng eta nya kitu deui mustahil yastahilu mustahil alaihi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala naon alla yakuna yen teu aya Allah qaiman eta anu ngadeg binapsihi kudatna Allah bi ayakuna ku yen aya Allah teh sifatan eta sifat yakumu anu ngadeg Allah bimahalin dina tempat au yahtaju atawa mikabutu Allah ila mukhassisin kanu nangtukeun wa kaza sareng eta nya kitu deui mustahil yastahilu mustahil alaihi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala naon alla yakuna yen teu aya Allah teh wahidan eta anu tunggal bi ayakuna ku yen aya Allah teh murakkaban eta anu tersusun fi dzatihi dina zatna Allah au yakuna atawa aya lahu eta tetep ka Gusti Allah naon mumathilun anu ngakuran fi dzatihi dina zatna Allah au sifatihi atawa pirang-pirang sifatna Allah au yakuna atawa aya ma'ahu eta tetep sarta Allah fil wujudi dina ayana naon saha muathirun anu napakan wa kaza sareng eta nya kitu deui mustahil yastahilu mustahil alaihi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala naon al ajzu sifat ajaz hartosna apes mumakkini ma tina ngamumkinkeun perkara wa ijadi syai'in sareng ngaayakeun perkara minal alami tina alam ma'akarohatihi sarta kapaksana Allah liwujudihi kana ayana alam ay adami iradatihi tegesna teu aya iradatna Allah teu aya iradatna alam teu aya pangersana alam ngersakkeunana alam lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala au mahadhuli atawa sarta poho awil goplati atawa tegesna poho au bita'lili atawa karena aya elat au bitobi atawa karena watak wa kaza sareng eta nya kitu mustahil yastahilu mustahil alaihi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala naon al jahlu sifat jahlu hartosna bodoh wa ma sareng perkara pi maknahu nu aya dina makna jahlu bi maklumi matina dikanyahokeunana perkara
wal mautu sareng sifat maut hartosna maut, wasomamu sareng sifat somam hartosna torek, wal umyu sareng sifat umyu hartosna lolong, wal bukmu sareng sifat bukmu hartosna pire hartos atawa henteu ngobrol atawa bisu. Wa adadu sifatil ma'nawiyati sareng ari pirang-pirang sifat ma'nawiyah wa dihatun eta jelas min hadihi tina ieu adat. Wa ammal jaizu sareng anapun ari anu jaiz pihaqihi ta'ala di hakna Allah ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin eta midamel tiap-tiap anu mungkin autar kuhu atawa tinggalna mungkin. Sakitu heula wallahu a'lam bissawab.